orang cinta ka Kangjeng Nabi geus datang ke mana? Lamun tadi naon hartina dunia tanpa melihat wajahmu, urang ge kudu kitu, naon hartina dunia tanpa melihat Kangjeng Nabi. Ukur lamun tadi sakadar bobogohan jang sakadar di dunia, tapi cinta ka Kangjeng Nabi bakal terus ke akhirat. Urang cinta ka Kangjeng Nabi aman nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Urang cinta ka Kangjeng Nabi dosa-dosa urang loba dihampura, sebab Kangjeng Nabi boga akhlak lain sakadar di dunia tapi di akhirat. Wa innaka la'ala khuluqin, deketan Kangjeng Nabi, cintakeun ka Kangjeng Nabi, mantepkeun keyakinan ka Kangjeng Nabi. Ulah aya di jero hate makhluk selain Kangjeng Nabi, jeung ulah aya nanaon di jero hate kecuali Allah. Masya Allah, di akhirat urang senajan loba salah nanaon aya Kangjeng Nabi. Ketika urang ditimbang amal, Kangjeng Nabi na di dinya tacicing. Besi berat ka katuhu amal bagus jelas Kangjeng Nabi seuri. Ketika berat ka kenca heula cak Kangjeng Nabi ulah main di neraka-nerakakeun bae. Nikmat urang boga Kangjeng Nabi anu ku urang diyakini jeung diimani, munamina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.